Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahajat wahajat di dieu lain rek mulung uak mah ngawurkeun. Keluarga besar Bapak Hajat Ibu Hajat mana nu sapalihna mamanawian bade ngiringan ngawurkeun. Urang mah jadi tukang ngawur lain tukang mulung. Uwa na manawi kanggo ka uwa oo Bandung, uwa ecih na aya, uwa datuk, uwa ii. Hayu ka darieu nu bade ngalawurkeun. Ke ari Bapak besan Ibu besan parantos aya hatulan atuh manawi hayu urang awur-awur. Urang mengriung di dia di panggung urang ngawur-ngawurkeun kanggo sawer pangantena hayu. Diantos kanggo keluarga besar Bapak besan Ibu besan rutina. Hayu Bunda, hayu. Hayo majang kapalihan dia wah ini sia tah so saski ewang ge nah atos ngariu ngajajar tah meres tah Bunda di paling tengah manawi Bunda paling dia ngarah ka soting wios abdi mah teu ka soting ge ieu mamihna siap hayu orang kawitan rupina haturkeun gelarana rasa kanya keranu anyar jatuh rame pinanggih repeh jeung rapi malaratina murahayu sing tibrak sugema rasa layan gegeng silih asih elis asep singetik brak sugema rasa layan geget silih asih ulah salimud salingkuh matak jamal ajena diri serong miring jeung arina nu kitu kudu dipahing cilaka dunya akhirat nu kitu kudu dipahing eulis asep sabab eta lapah koreng istri wajib sujud tutusan tiaba bakti nyumponan dika istrian rik demi ati-ati miara pirajaki endung tanya sage asalamahi iya pamaga jatini ngapancu pamatri nutigin ati nyumponan kapamagatan ngopayanya rezeki kerenapkahan rumah tangga tanggung jawab lahir batin iya ulah murugola ngabendung ngalajur sakarap ati kasep kagarawa kudu satia ulah ngamah ulah ngaduakeun pikir ulah ngaduakeun pikir murukan sing titih ritih kasep
wurukan sing titirin ti geuningan wurukan sing titirin ti tah eta anu saestu galehna nu raki-raki eulis aseng pamagot paguh panacuhna nu istri mah tuh babakti nu istri tuh babakti tan wande layeun jadina geuningan hirupna pasti walagri hirupna pasti walagri amin ya awas bismillahirrahmanirrahim hiji dua tiluhur awur-awur ibu kapengker sapali manawi awur beas nadi awur-awur awur-awur awur di Marungan di awur di Panyaweran awur di Marungan awur di asik aduh heran kasih dah naon anu dibela deui sabege kapaksa labela rumah tangga sabege kahaja hayang suka-suka sanajar sabsaras aduh sepun dan sorangan kehola oke urang sakantenan pakai panganten mana dihanap kene pajengkeun panganten sana kaluhur nek naon urang sakantenan takat-takat tempo eta panganten bunyi la ilaha illallah kade ngaliak hayu pahajat wa canak panganten ka dieu so ari urang macet di luhur panganten diliak dihanap tuh kira-kira ayo kadaria Mang Ucu menang 2.000 sip nah sakantenan urang haturkeun aya lagu spesial ti Pecut Grup kanggo panganten lagu naon aya laguna panganten anyar rujukeun nya urang rujukeun kanggo ka ahli waris sadayana Mararajeng ulah bosan-bosan ahli waris kadarieu Bapak Hajat aya Ibu Hajat aya komplit wargi ti Bandung Mamih Bandung aya siap Mamih rencana mana Papa Bandung Mami Bandung Teh Bandung Bandung araya cut Marajeng balah dieu yo panganten anyar spesial kanggo panganten aa mayun ka paling ditu engke nu nyawer mawios jalan nu nyawer mawios nah siap Mami aya siap so sakantenan baseuh panganten ahli waris Mararajeng
jadi mama sayangnya sakapeung hate teh sabar pesta hayang gerak-gerak Ibu Hajat Bapak Hajat Pak Hajat hei Pak Hajat ayo majang Pak Hajat ayo Denda mana Denda ayo Madario Bu Hajat lagi Bu Hajat Bu Hajat wangi dong lagi pengantin ayam pengantin ayo Mama sayang dari payung Pak Hajat mana Pak Hajat Mami Bandung atur nuhun Mami Bandung Bu Hajat lagi Bu Hajat waktu peti harita hati Bu Haji ayo Bu Haji ketika Bu Haji berasi ngahiji Bu Haji peti harita manehna terus musafar sakujur di maawal aya nu gadina sakujur sebelah sini mama saya ayo aya nu kaliwat ayo ayo Madario
monggo judul